Eta gara-garana baheulanya. Eta teh pipisahan jeung salakina gitu. Gara-garana tah eta Om perluna kejujuran. Perluna kejujuran dalam rumah tangga. Eta kan sejalma eta gara-garana mimitina teu jujur si Randa eta teh. Jadi pisah we jeung salakina. Cindak nama selingkuh lah gitu. Tuluy kanyahoan ku salakina. Sia. Tah, itu nyarekan teu kumaha. Alah? Ngan salakina ngabales tukangeun teh gitu. Selingkuh oge. Jadi balas dendam maksudnya. Selingkuh biar ku selingkuh gitu. Nya. Walah. Tuluy suatu ketika gitulah dina hiji mangsa si salakina teh kaduhung. Menyesali lah gitu nya. Tuluy minta hampura we ka pamajikanana gitu. Nanti nama minta hampura salila ieu bapak selingkuh gitu. Cek pamajikanana teh nya apa hampura. Mama oge selingkuh ti bapak gitu. Saling ikhlas menurutnya, saling memaafkan gitu. Terus Cek si ieu teh cek si pamajikanana teh. Ari bapak selingkuh tos sabaraha kali gitu. Cek salakina teh aya 5 kali mah gitu. Oh, uhun pateuna naon. aduh, mun kuat ka mun hade kitu. Ari mah selingkuh sabaraha kali gitu. Duka Pak, mamah mah tos hilap deui gitu. Itu we tingali kacang hejo dina toples nu di dapur eta teh mama tiap sakali selingkuh ngasupkeun kacang hejo hiji gitu. Ari ku salakina diilikan teh satoples pinuh eta kacang hejo. Ti saurang teh hiji. Heeh. Jadi lamun hayang apal pamajikanna selingkuh sabaraha kali teh kacang hejo satoples eta diitung kabeh. Soak anjing. Soak. Unggal hulu. Aduh eta. Anjing. Anjing, ngapa sih soak atuh? Satoples 1.000 eta. 1.000 kacang hejo.